Aya si Nur dilawan. Ya pisan poe lah. Geus di mana, Cak? Mani buru-buru kitu. Eta Nur, geus dihareup. Tos di mana kitu? Eta Nur, geus balanja di warung hareup. Nah, teu balanja ka dieu atuh, Cek. Ieu Nur, urang teh tadi nama teh niat balanja di warung hareup. Nanti urang ditempo teh di warung hareup keur dibagi THR Nur. Beneran Nur, urang teh camieun kue. Jadi urang teh sakalian we balanja, meuli minyak kalapa, meuli endog, meuli tarigu, meuli gula keur nyieun kue. Nah, atuh lain ka dieu, mentang-mentang ku urang geus dibere THR, balanja ka batur. Emang eta minyak kalapa sabaraha? 25.000 saleter. Di urang mah 20.000. Ari eta endog sakilo sabaraha? 31.000 Nur. Di abi mah 28. Nah, jadi marurah. Kan biasa ge maneh lamun ngajual osok sarua hargana, paling ge 500 perak. Ih, pan abi teh dek pulang kampung, kalembur salaki abi. Dek lebaran diri tuh, Cek. Ku abi dimurahkeun, nu penting beas. Oh, gitunya Nur. Oh, dek mudik Nur. Beneran dimurahkeun. Ari tarigu sakilo di maneh sabaraha? Harga normal nama 14.000, Cek. Ku abi ayeuna dimurahkeun jadi 10.000, nu penting beas. Aduh, aing mah nyaho di dieu dimurahkeun mah. Ala kan meuli ka hareup jauh-jauh we lompang. Nah, atuh tapi eueuh dibere THR-na ku warung hareup? Henteu, Nur. Nah, panya teh Nur dok dibere, boro urang teh cicing salila-lila nungguan. Ari teu teh teu dibere, Nur. Nah, aku naon teh dibere THR-na? Henteu cenah Nur, urang mah teu dibere. Da ucuk nu boga warung teh anu dibere THR mah anu khusus boga kupon. Dari urang mah teu boga kupon Nur, teu dibere kupon lagi. Jadi THR lagi teu kabere. Oh, nya atuh da ari kupon mah biasana dibikeunna saminggu saesa lebaran. Anehnya Nur. Nya teu aneh, berarti eueuh teu dianggap langganan. Matak teu dibere kupon. Tapi kan Nur, urang ge osok balanja kali-kali mah anak cicing salila-lila ngajajentul teu dibere. Alakah ditanya nu boga warung harupna teh, "Ibu mau THR, mana kuponnya?" Anak cicing ngajajentul teu dibere. Dibanding maraha Nur, mending keneh di warung maneh marurah. Bener Nur, ieu kabeh hargana dimurahkeun. Bener, soalna rek mudik. Nya geus atuh Nur, ayeuna urang dek bikeun deui ieu balanjaan ka warung hareup. Nya geus mah balanja loba, nya maraha deui. Atuh ulah dibalikeun deui, Cek. Teu ngambek nu boga warungna. Pokona mah dek dibikeun deui balanjaanna, dek dipenta deui duitna. Ku urang duitna dek dibalanjakeun deui ka warung maneh, Nur. Gitu, Cek. Nya geus Nur, ayeuna urang dek ka warung heula hareup. Nya sok, Cek. Aduh, mapal. Di ditu mah balanja 150.000-an, sugane di sini jadi 100.000-an. Kebale kalangan Nur. Nur! Urang belanja.